nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para wargi anu kusim kuring dipihormat, urang sami-sami nyanggakeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tehila rahmat miwah kasalamatan mugia salamina dihaturkeun ka Rasulullah Muhammad bin Abdillah, mugia tehila kula wargina ka para sahabatna oge ka sadaya umat-umatna ti awal dikeun ka akhir. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, parantos raengse sabaraha bab dina kitab Bulughul Maram. Ayeuna majeng kana bab nu enggal, babul mashi alal khuffaini. Bab musab kana dua sapatu. Wihandai babul mashi alal khuffaini, bab musab kana dua sapatu. Tina susunan bab ieu bab teh bab kalima nya, satos bab cai, bab wawadahan, bab cara ngaleungitkeun najis, sinarang bab wudu. Anil Mughirah bin Syu'bah, hadis ti Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna. Qala Al-Mughirah bin Syu'bah parantos nyarios, kuntu kayan abdi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu kayan abdi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, teras Nabi ngalaksanakeun wudu. Fa'ahwaitu, teras abdi ngarongkong. Fa'ahwaitu, teras abdi ngarongkong
li anji'a lantaran abdi bade ngalaan khuffaihi kana dua sapatu nabi. Li anji'a lantaran abdi rek ngalaan khuffaihi kana dua sapatu nabi. Faqala maka nabi sasauran, faqala maka nabi sasauran, da'huma antepkeun duanana, da'huma antepkeun duanana, fa inni maka sabenerna kami adkhaltuhuma kami geus ngasuhkeun eta dua sapatu. Adkhaltuhuma harusnya adkhalat adkhalatan adkhalat gitu. Maksudna adkhaltuhuma kami geus ngasuhkeun dua suku kana dua sapatu gitunya. Tahirataini dina kaayaan anu suci duanana. Tahirataini kalayan atau nabi dina kaayaan suci duanana. Famasaha teras nabi ngusap alaihima kana bagian luhur dua sapatu. Alaihima kana bagian dua luhur kana bagian luhur dua sapatu. Muttafaqun alaih hadis nu disaluyuan ku Imam Bukhari sinareng Imam Muslim. Walil arba'ati sareng numutkeun opat imam hadis. Walil arba'ati sareng numutkeun opat imam hadis. Illan Nasaiya kecuali Imam Nasai. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha nabi musab a'lal khuffi kana bagian luhur sapatu wa asfalahu sareng kana bagian handapna. Wa asfalahu sareng kana bagian handapna sapatu. Wa fi isnadihi sareng dina sanad ieu hadis dhafun aya kalmahan. Wa fi isnadihi sareng dina sanad ieu hadis dhafun aya kalmahan. Wa an aliyin sareng hadis katampi ti Ali radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna annahu qala salarasna Ali parantos sasauran laukana laun mah aya ad-dinu agama birra'yi dasarna teh ra'yu akal. Laukana dinu lamun aya agama birra'yi dasarna akal, lakana tangtu aya asfalul khuffi bagian handap sapatu. Asfalul khuffi bagian handap sapatu aula bil mashi leuwih utama pikeun diusap. Aula bil mashi leuwih utama pikeun diusap min a'lahu daripada bagian luhurna. Min a'lahu daripada bagian luhurna. Wa qad ra'aitu jeung nyata abdi parantos ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu Rasul musab ala dhahiri khuffaihi kana bagian luar dua sapatuna. Ala dhahiri khuffaihi kana bagian luar dua sapatuna. Akhrajahu tasna luarkeun kana ieu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin hasanin kalayan sanadna anu hasan. Bi isnadin hasanin kalayan sanadna anu hasan.
Babul mashi bab musab alal khuffaini kana dua sapatu anil Mughirah bin Syu'bah ti al-Mughirah hadis ti al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna. Qala al-Mughirah parantos nyarios kuntu kayan abdi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nyarengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa teras Nabi ngalaksanakeun wudu fa ahwaitu maka abdi ngarongkong li anji'a lantaran abdi rek ngalaan kuffaihi kana dua sapatu Nabi. Faqala maka Nabi nyarios da'huma antep duanana, da'huma antep duanana. Fa inni maka sabenerna kami adkhaltuhuma kami geus ngasupkeun suku kana dua sapatu tahirataini kalayan anu suci nu bersih duanana. Pamasaha teras Nabi ngusap alaihima kana bagian luhur dua sapatuna. Muttafaqun alaihi hadis anu disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Walil arba'ati sareng numutkeun obat Imam hadis illan Nasaiya kecuali Imam An-Nasai annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha Nabi parantos ngusap a'lal khuffi kana bagian luhur sapatu wa asfalahu sareng kana bagian handapna. Wa fi isnadihi sareng dina sanadna ieu hadis dhafun aya kalemahan. Wa an aliyin sareng hadis ti Ali radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna annahu salarasna Ali qala anjeunna parantos nyarios laukana dinu lamun aya agama birra'yi dasarna ku akal lakana tangtu aya asfalul khuffi bagian handap sapatu aula bil mashi leuwih utama pikeun diusap min a'lahu daripada bagian luhurna. Wa qad ra'aitu jeung nyata abdi parantos ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu Rasul musab anjeunna musab ala zahiri khuffaihi kana bagian luar dua sapatuna. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin hasanin kalayan sanadna anu hasan. Babul mashi alal khuffaini babul luhur dua sepatu. Anil Mughirah bin Syu'bah hadis katamti bin Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridwan anjeunna. Qala parantos nyarios Mughirah kuntu kaayaan abdi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nyareun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa tas Nabi wudu pelaksanaan wudu fa ahwa itu tas abdi ngarokok li anzina regalaan kufaihi kana dua sapatu Nabi. Faqala tas Nabi nyarios da'huma antepkeun duanana fa inni saestuna kami sabenerna kami arhautuhuma kami kasupkeun dua suhu kana dua sapatu tahirataini dina kaayaan suci duanana. Famasaha tas Nabi musab alaihima kana bagian luhur dua sapatu. Muttafaq alaihi hadis disawirikeun ka Imam Bukhari sareng Muslim. Walil arba'ati sareng hadis Imam Walil arba'ati sareng Imam Al-Bukhari ilal Nasai kecuali Imam Nasai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salasna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ketika musab ala kufi kana
Hasan binti Ali radhiyallahu anhu dan Allah adalah anjina annahu sayyidina Ali qala karantasnya dia laukana lamah ayat dinu agama dia wa'i dasarna teh akal lakana tantu ayat asfalul hufi bagian handap sapatu aula yang masih lebih utama kami busak min a'lahu daripada bagian luhurna waqad ra'aitu abi kantos ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahu Rasul kana musab ala diri kana bagian luar mufaihi dua sapatuna akhrajahu kana keluarkeun di hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud di isnadin hasan dalam jelasan dia di isnadin hasan salayan sanadna hasan di isnadin hasan ayat tadi hasan. Para wargi sadayana urang perjelas heula kalimat-kalimat anu ieu kalimat teh aya dina judul Babul Mashi alal Khuffaini, bab musab kana dua sapatu. Aya kalimat al-mashu didopatkeun kana babu jantan al-mashi dan ngaosna teh tiasa al-mashu al-masha al-mashi nonari al-mashu al-mashu teh secara bahasa imrarul yadi ala syai'i ngaliwatkeun panangan kana hiji perkara sehingga kurang sok dihartosan musab pan ari musab mah si panangan teh diliwatkeun nya henteu dicicingkeun lamun dicicingkeun dicalikeun namina naon nyepeng. Salajengna numutkeun agama ari al-mashu teh isabatul yaddi al-mubtalati bil ma'i saurna ieu teh ngeunakeun panangan anu baseuh baseuhna ku cai gitu kana hal-hal tertentu. Jadi panangan anu baseuh diusapkeun kana target kana sasaran anu tos ditangtoskeun di antawisna nyaeta sapatu nalika wudu. Terus nu salajengna aya kalimat al-khuffaini dua sapatu. Ieu teh anu biasa dianggo ku pameget sawarna dinamian khuffaini adana fi khifun adana fi khifafun ieu teh lantaran ringan. Jadi upami aya istilah khuffaini dua sapatu dinamian khuffaini teh lantaran ringan bendana. Wa syar'an numutkeun agama para wagi sadaya ari al-khuffain teh as-satiru lil qadamaini ilal ka'baini anu nutupan kana dua sampean dua dampal sampean nepi kana mumuncangan. Rupina ari jenis-jenis sapatu teh bentukna teh benten-bentennya aya anu teu nutupan kana mumuncangan aya anu nutupan kana mumuncangan.
seperti sepatu tentara mau pasti namanya, nutupan karena memuncangan. Tanu nutupan karena memuncangan ia disebutna khuffaini atau napi khuffani, mufradna hifatun. Terus nu salajengna min jiyadin wa nahwihi didamana tina kulit sareng nu sanesna ma'ruf ieu mah nya. Wa dzukira ba'dal wudu upami aya pertarosanna teh naha bab musab dua sapatu beut diterangkeun saatos wudu kitu nya. Kan mungkin bisa wae ku pengarang teh ditempatkeun teh satacan bab wudu, tapi ieu mah saatos bab wudu. Naon margina li annahu yadullu an goslima tahta badalun bener li annahu badalun an goslima tahtahu. Sabab ari ngusap dua sapatu teh gegentos tina ngawasuh handapeunana teh nya. Nalika wudu si sampean teh bagian tina nu kedah diwasuh. Tapi nalika ngangge sapatu mah gegentos ngawasuh sampean teh cekap sapatuna diusap gitu. Kalayan engke berlaku pirang-pirang syarat. Jadi na hadis kahiji wae para wargi sadayana parantos naon? Parantos jelas syaratna naon gitu. Artina ieu syarat teh sanes hiji seueur kete. Itunya. Termasuk rupina tina muqaddimah anu nembe kapahami syarat nu kahijina naon? Sapatuna nu nutupan mumuncangan gitu. Para ibu teh nganggo selop, nganggo sapatu tapi teu nutupan kana mumuncangan gitu. Maka pas bade wudu teh tama teu cumpon syarat sapatuna diusap. Itunya. Terus wal mashu rukhsatun ngusapna kana luhureun dua sapatu teh rukhsah dispensasinya keringanan. Para wargi sadaya Islam maparinan rukhsah dispensasinya dina berbagai hal. Adi rukhsah teh hadirin rahimakumullah panyababna teh seueur nya. Jadi dispensasi ti Allah ngalangkungan rasulna ieu panyababna teh seueur. Upami kapengkar para ibu nuju alit sok main hiji permainan di buruan jeung rerencangan aya sonda mohon pan sok aya istilah non omer nya mere omer cenah kitu meureun tilu gawang teh moal kaanclogan teh kumaha ngarah kaanclogan gitu dibere omer nya mungkin tak meureun dispensasina teh sa kotak kitu nya sok meunang ditincak kata Nabi meureun paling henteu satengahna dikeureut kotakna tati dia meunang nganclogna. Jadi ko ayana omer eta teh sehingga tujuan anu kedah dianclogan teh kaanclogan henteu matak berat teu matak ripuh. Itu namanya dispensasi dina sonlah mah omernya. Istilah agamana rukhsah. Penyebab rukhsah seueur di antawisna
penyebab rukhsah teh aya istilah darurah. Bahasa orang mah darurat gitu ya. Darurat teh darurat. Istilah darurat teh para wargi sadaya ketika terancam keberlangsungan hirup jalmi. Misalnya lamun hal ieu teu dilakukeun maka nyababkeun jalmi maot. Sapertos dikenginkeunana nuang nu diharamkeun gitu. Terus disebatkeun nu diharamkeun dina Al-Qur'an teh opat. Haram naon ieu teh haram dituang. Nu kahiji al-maitah bangke. Nu kaduana adam getih al-masfuh nu dialirkeun. Nomor katiluna lahmul hinjir daging babi. Kaopatna sasatoan anu dipencit teu nyebat nami Allah. Ini teh haramnya. Tapi nalika darurat, nalika memang keberlangsungan hirup jalmi terancam. Gitu. Artina misalnya dina kondisi darurat teu aya dituangeun, mung aya nu haram, lamun eta teu tuang misalnya jalmi terancam bakal maut. Maka disebatna darurat. Dina ayat nu salajengna famanid turra. Saha jalma anu kaayaan darurat min ghairi bagin wala adin syaratna teh kahiji ulah non bagin teh teu mikahoyong nya wala adin henteu berlebihan mangga konsumsi mangga tuang kitu nya. Ya kakeunaan ku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Dina kaayaan darurat mah nu haram oge dikengingkeun gitu nya. Ngan tangtosna aya mah darurat saumur-umur. Daruratna saumur-umur ieu mah. Jalma namut kabang seumur-umur namut dengan alasan darurat kan gitu. Teras para wargi sadaya anu kaduana penyebab ayana dispensasi teh naon ieu al maradu kusabab penyakit kusabab jami teu damang. Jadi kondisi jalmi nu teu damang ieu teh ngakibatkeun muncul dispensasi, muncul rukhsah. Gitu. Bahkan hadirin rahimakumullah ku ulama di paparinan contoh di antawisna nu kahiji upami dina bab saum al-fitru fi nahari Ramadana. Ari buka puasa dina siang bulan Ramadan teh dilarang pan nya. Asana dilarang gitu. Naon sababna? Waktuna atuh can manjing gitu. Kumaha definisi saum teh? Al-imsaku anil muftirat. Ari definisi saum teh nahan diri tina nu ngabatalkeun tirha teh min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ti mimiti biji fajar nepi ka surup panon poe. Berarti satungtung can surup panon poe mah can datang waktu maghrib ulah wakabuka gitu. Mun buka dina luar waktu eta teh berarti haram hukumna secara asal. Tak kecuali nya jalmi misalnya anu teu damang lamun dipaksakeun puasa aya madorot anu leuwih gede kitu nya maka aya dispensasi kanu kieu mangga buka dina waktos siang. Engke mayarna kumaha? Ku kodok ku fidyah. Tergantungnya upami teu damangna teh naon istilahna teh nya dadakan gitu. Teu damangna teh dadakan.
satu acana sehat ditakdirkan dina sasi Ramadan teu damang teu kuat saum nya terus saya buka terus teh damangna teh teu sehatna teh geringna teh teu sateterasna damang deui nya misalna ngan 3 dinten ngan 4 dinten nah berarti ieu mah mayarna kunaon qada kumaha lamun teu damang teh sateterusna ieu mah nah ieu mah ku fidyah teh ku fidyah sanes fidyahnya seuseuna ku je pada fidyah ku dal gitu. Fidyatun ta'amu miskin masihan tuangeun fidyah ka jalma nu miskin saurang nu miskin kasim goreng aya nu naros kumaha lamun teu gaduh keur mayar fidyahna kumaha pami kitu milarian numang mayarkeun eta tanggungan pamarentah teh ka Prabowo sugan ku MBG tadi pangetakeun nya upami laras-laras kitu manehna teu mampu teu aya nu mang mayarkeun lebah dinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah moal mere beban kecuali numutkeun kasanggupanna eta al-fitru fi nahari Ramadan dupi rupinya jamin teu saum ya kahiji ku sabab teu damang upami ku sabab ngedul kumaha ku fidyah atawa napi ku qada itu mayar para wargi sadayana anu ku qada di antausna teh ku sabab teu damang ku sabab nifas ku sabab haid nya berarti anu ngedul mah teu kalebet eta jadi dosa ku teu saumna sabab teu aya alasan syar'i kumaha nu kieu keur mayarna ku tobat ieu kitu ku tobat ieu mah bisi aya jalmi nu kieu mang tahun-tahun teu saum da ngedul hoream kitu nya terus teh tos rada sepuh insaf mangkaning teh saumna teh 10 tahun kodoan 10 tahun gitu. Tahun anu ayeuna mah jadi Ramadana manehna 4 bulan misalna gitu. Tahun jadi 10 bulan gitu. Ras-rasan saum henteu ku kodonya tobat mungkin intinya perbanyak amal soleh. Al-fitru fi nahari Ramadan. Para wargi sadaya ieu teh umat Islam teh rupina ku ayeuna sebagiannya janten kesadaran dina ngajalankeun agama teh menurun. Nah, sababna dina puasa wae bulan puasa teh hahajaan nembongkeun bahwa manehna teu puasa. Sebagian warung nasi ngahaja buka dina waktu berang nampung jami-jami nu teu parwasa. Para wargi sadayana ongko cenah setan teh di talian gitu. Setan teh dibincang eta nu parwasa nu maksiat dina bulan Ramadan seueur. Ari setan saberiji para ibu para bapak. 2 minal jinnati wanas. Tah nu dicangcang mah minal jinnati. Wanas nama henteu. Setan jenis jin anu dicangcangna. Mun setan jenis manusana henteu. Tak tong aneh lamun bulan puasa teh loba nu maksiat gitu. Da termasuk kieu de para wargi sadaya maksiat teh jadi candu kadangnya ibarat ahli nyesep pamitos nyandu nyesep sesah ngalirenkeunana sesah kahiji meureun
naha betul liren nyesep aya nu alasanana teh hese ninggalkeun geus nyanu teh. Bahkan mungkin nu kadua mah hese ninggalkeun teh ingat karena perjuangan keur diajar. Keur diajar ngarokok ngabelaan susu lumputan gitu. Sieun ku kolot nah geus diizinan ditinggalkeun gitu. Jadi teu eureun ngarokokna. Ingat karena perjuangan keur diajar. Tajalmi ge dina maksiat teh para wargi sadaya aya nu nyandu gitu. Sehingga anu ngagoda nu ngadorong kana ngalakukeun dosana mah tos teu aya, setanna mah geus dicangcang. Ngan ku sabab geus nyanu hidang we teu digoda oge. Tak mungkin di urang loba nu geus nyanu gitu. Kana dosa jeung maksiat teh. Sehingga lamun teu dosa teu maksiat teh jadi gering keur manehna. Di bawah puasa teh gering teu mampu. Eta di antawisna nya wihan deui rukhsah panyabab nu kaduana nyaeta al maradu teu damang. Ieu ngalahirkeun kengingna buka dina waktu siang bulan Ramadan. Atanapi nu kaduana al masu alal jabirah, asalna dina wudu teh ulah aya anggota badan anu kalangkung tina diusap tina diwasuh lebah. Pas teh para wargi sadayana dina panangan urang dina pigeulang teh aya luka anu nyababkeun ieu luka teh kedah diperban. Almasu alal jabirah. Tah nalika wudu kumaha buka perbana kucurkeun lukana entong nya kitu. Jadi nakayan almarad kumaha tuh cekap we lebah nu aya perbana diusap kitu. Ieu namina naon? Rukhsah penyebab teu damang. Itu rupina mau kabujengnya karena etana mah kana hadisna mah urang ieu lah bab rukhsah heula nya. Teras anu katiluna ku sabab teu damang teh ngalahirkeun rukhsah tayamum. Dispensasi bentukna teh tayamum. Jalmi upami wudu normal ngagunakeun cai ku sabab teu damang ge aya madarat anu leuwih ageung nya. Kumaha atuh gentos we ku tayamum. Catatanana tayamum teh para wargi sadayana sanes sakadar pengganti wudu termasuk pengganti ibadahnya. Aya hiji sahabat manehna teh gaduh hadas junub. Cara tayamum, cara parentah tayamum manehna tos ngadangu ngan carana teu acan ngadangu. Ceuk pikirna da ieu teh hadas gede. Gugulingan we natana. Patamarratu kama tamarradul ibil cenah kitu. Abdi teh gugulingan we dina taneuh seperti gugulinganana onta cenah kitu. Nah ternyata tiasa ku tayamum nya ngan sakadar nempelkeun ngusapkeun dua panangan urang kana taneuh atanapi kana naon? Kana dindingnya gitu. Terus diusapkeun kana naon? Kana wajah sinarang dua dampal panangan, kan langkung simpel. Tayamum. Terus dina tayamum teh aya nu janten ikhtilaf. Ikhtilafna naon? Naha sakali tayamum teh bisa kanggo beberapa kali salat gitu, di mana can batal. Aya nu nyebatkeun sakali tayamum keur sakali salat sanajan can batal gitu. Tapi anu nyebatkeun deui sami we sapertos wudu. Upami urang sadayana wudu satungtung can batal mah
tiasa kanggo beberapa kali melaksanakan salat nya kitu deui tayamum oge satungtung can batal. Teras anu kaopatna hadirin rahimakumullah at-takhalluf an suhudil jamaah. Ari at-takhalluf teh ninggalkeun ngahadiran salat berjamaah. Itunya kenging teu salat berjamaah, kenging dispensasi kanggo saha nu teu damang, itunya nu teu damang. Terus nu nomor kalimana istiqbalul kiblah wa kaifiyatus shalah. Ieu mah dina bab nying hareup kiblat sinarang kaifiyah praktek salat gitu. Ku sabab teu damang misalna teu damang na teh nepikeun ka teu tiasa cengkat ngagoler dina kasur. Lamun mayun ka kiblat teu mungkin misalnya kedah direrenjang kedah digotong. Berarti posisi kitu kenging mangga mayuna ka mana wae. Itu namina rukhsah dispensasi bab nying hareup kiblat. Atanapi kaifiyah salat tata cara salatnya. Hadisna tos ma'ruf. Nabi nyebatkeun pek salat anjeun qaiman bari nangtung mun teu mampu bari calik. Mun teu mampu bari calik bari ngagoler, teu mampu bari ngagoler pabi aumin ku isyarat. Ku isyarat. Nah bet aya rangkaiana sapertos kitu nya. Teu mampu kieu sok bari kieu bari kieu bari kieu. Tah itu teh namina rukhsah dispensasi. Nampi rukhsah teh tong asa-asa para wargi sadaya. Ya, nampi rukhsah teh tong asa-asa. Magi masih keneh aya jaminu kieu. Sanajan salat bari rarangieugan, teras we bari nangtung gitu. Salatna teh pangrasana bari calik teh asa teu pas cenah gitu. Asa teu sampurna, padahal bari nangtung oge manehna teh ripuh gitu. Tong maksakeun, namina teh takalluf nu kieu teh nya maksakeun maneh dina Islam dilarang. Kalebet dina saum teu kenging takalluf, geus puguh teu mampu saumna. Kajeun ripuh ditahan gitu, dipaksakeun itu teu kenging. Ya. Tampi rukhsah ti Allah Subhanahu wa taala. Eta para wargi sadayana nya. Sabab nu katilu ayana rukhsah teh dispensasi dina agama ikrohnya. Ikroh teh kapaksa. Kapaksa. Aya teh contona para wargi sadayana ieu teh aya dina surat An-Nahl 106. Contoh ikroh teh nya. Man kafara billah mim ba'di imanihi sahaja manu kufur ka Allah satos iman murtad sahaja manu kufur ka Allah nyaeta murtad satos iman kajaba jalma anu dipaksa kitunya wa qalbuhu mutmainnun bil iman bari hatena mah nyaman dina kaimanan. Jadi naha manehna bet ngucapkeun ucapan kakufuran bahkan mungkin ngalakukeun perlakuan seolah-olah manehna teh kufur gitunya ngalakukeun kakufuran da abdi mah dipaksa lamun teu ngucapkeun kitu misalna aya ancaman kana jiwa rek dipaehan atanapi teras-terasan di kumaha disiksa. Raswe pura-pura ngucapkeun kalimat kekufuran. Itunya. Tata illa man ukriha. Talamun hahajaan bijiatina hate teu dipaksa teu dinaon kaluar tina Islam fa alaihim ghadabum minallah. Manehna bakal kenging bebendu ti Allah.
ieu teh sabab nujulna teh bu kisah Ammar nya. Ammar bin Yasir sinareng sahabat-sahabat nu sanes. Manehna teh disiksa bebeakan gitu, disiksa bebeakan. Kusabab naon disiksana teh? Kusabab manehna jadi jaminu muslim, jadi jaminu mukmin. Gitu. Dipaksa kudu kaluar tina Islam supaya jadi jaminu kufur ka Allah ge kana rukun-rukun iman. Nya manehna ngucapkeun kana kekufuran eta. Alasana naon? Ngarah dieureunkeun siksaan. Itunya. Nya dilirenkeun we siksaan. Tah saatos disiksa aya nu laporan ka Rasul, ya Rasul tu cenah si anu ngucapkeun kalimat-kalimat kafiran. Ya, ku Rasul ditaros hari hate anjeun kumaha? Hate abdi mah cenah aya kenyamanan dina iman, aya kenyamanan dina Islam. Nah habet ngucapkeun kekufuran da disiksa terus-terusan. Lamun misalna teu pura-pura kitu kan bisa terancam jiwa, bisa maut. Nah kitu. Ya namina dispensasi rukhsah kusabab ikrahnya aya paksaan. Terus anu nomor kaopat rukhsah teh para wargi sadaya panyababna teh as-safar. Naon safar teh? Kusabab aya di perjalanan. Tadi orang kadang sok kieu mempertimbangkan ripuh jeung henteu, capek jeung henteu. Padahal justru ku saparna ieu teh tos jantan rukhsah gitu. Rek capek rek henteu. Terus para wargi sadayana naon bentuk dispensasi ku sabab safar? Saur Imam Ghazali nyebatkeun kieu. Kahiji al-mashu alal khuffain dan bakal dibahas. Ayana dikenginkeun ngusap dua sapatu teh ku sabab safar muncul we dispensasi rukhsah bentukna kenging ngusap dua sapatu. Itunya. Cing ieu teh ngusap dua sapatu teh lamun urang ngalaan heula dua sapatu tiasa teh. Biasanya meureun moal capek ka urangna teh bisa dibuka. Tapi nujanten alasan kenging diusap teh kusabab keur saparna. Itunya. Emut keneh para wargi sadayana jalmi nuju sapar mah jalmi nu ku Allah pang diogona. Nu sapar mah. Ieu teh kan teu berbicara ripuh jeung teu na. Itu pas wudu sapatu kenging diusap. Cek ibu teh sanajan keur sapar baroraah salat 2 rakaat tahajud oge 11 mampu gitu. Komo ieu mah lohor ngan 4 rakaat gitu. Rek 4 weh. Tapi rukhsahna 2 nya dikosor atau nepi dijama. Tah urang ulah ngangge pikiran nu tadi. Ari rukhsah teh ieu teh namina teh naon Bu? Jamuan ti Allah. Bisa disebut hadiah itunya. Urang teh keur nyemah disuguhan nya. Komo nu raos mah susuguhna. Mah nya teu ditampi nya. Ku Allah teh dibere jamuan ya, dibere keringanan piraku teu ditampi. Masih keneh we dina hate teh asa teu sampurna ieu teh lamun salat jadi 2 rakaat teh nu 4 kitu. Terus salat teh dihiji-hijikeun deui kitu. Urang teh dina kaayaan keur nyantai. Salat duhur salat asar ditarik ka duhur padahal ge teh dina waktu asar teh nyasi urang teh. Tah emutanana tong kitu nya. Lain masalah nyase jeung teu nyase, lain masalah ripuh teu ripuh, saparna tos janten panyabab kenging rukhsah. Itu para wargi sadaya.
Kaiji almasu alal hufainu yusafar ruhsahna kenging ngusap dua sapatu nalika wudu. Kadua tayamumnya. Tayamum. Berarti dina tayamum mah dua panyababna ku sabab teu damang ku sabab safar. Sok sanajan sainga gulidag. Urang teh di panyabaan teh kaum ayeuna bunya. Urang teh nganggo mobil pribadi istirahat di rest area gitu nya, masjid ararageung gitu, cai curcor gitu. Iya aya rukhsah kenging tayamum sanajan caina ngagulidag gitu. Tayamum ku sabab safar. Kartosnya teras anu ka sabriji ka tiluna qasrus shalah dispensasi ku sabab safar teh kenging ngosor salat anu 4 rakaat janten 2 rakaat kitu nya. Kalebat biasa dijamu teh dijama dihijikeun antara dua salat gitu. Tapi catatan dia para wargi dina ngajama 2 salat teh khusus dina dinten Jumat teu tiasanya daya petunjukna salat asar ditarik karena dihijikeun sareng Jumat dijama sareng Jumat. Maksana kieu beres salat Jumat henteu waka wiridan teras teh qomat kanggo salat asar 2 rakaat teh eta mah teu disareatkeun. Kedahna kumaha? Kedahna pisahkeun heula antara Jumat sinarang salat asar nu ditarik kana waktos eta. Pisahkeunna kunaon? Ku wiridan heula. Ketos wiridan kitu nya nembe qomat kanggo salat asar. Jadi nitihna teh salat asarna ditarik kana zuhur poe Jumaah. Kartos lamun dijama sareng salat Jumat mah teh aya tuntunanna. Jadi hartina saat salat Jumat teh kedah wiridan heula kasalaan ku wiridan. Mohon. Ustaz aya ieu batas jarak ieu safar teh. Mohon. Jarak tempuhnya. Nya. Kan ari istilah tempuh teh panginten aya jarak tempuh aya waktu tempuhnya. Nah gitu. Dan nu kapenaku sim goring termasuk dina kitab bab safar, bab jama kayak Ustad Acengnya. Termasuk dina Al-Hidayah janten teu aya katangtosan nu pasti margi ulama teh benten-benten. Nganu jelas pedah cenah. Nabi teh kaluar ti Madinah terus di hiji tempat Nabi teh salat 2 rakaat di kosornya. Tati Madinah ka eta tempat teh upami diperkirakeun mah kirang langkung 5 km. Mohon. Gitu. Batasna teh. Tadu masar aya hadis eta gitu, maka batas minimalna sakitu. Komo atuh panginten pamika nu jauh langkung teh eta mah kitu nya para wargi sadaya. Misalnya ia kedah dibahas secara khususnya. Margi diantawis para ulama benten-benten gitu. Aya nu perjalanan sehari semalam, 2 hari 2 malam gitu nya. Jarak tempuhna teh. Para wargi sadayana sanajan jarak tempuhna tebih, tapi waktu tempuhna sakedap masih berlaku. Panginten ti bandara ka mana Bu? Ka luar negeri gitu. Ka Singapura kan bisa jadi ngan sabaraha menitnya, sabaraha jam bisa ngan sajam. Ari ti bandara ka Pangatikan kan bisa memakan waktu 6 jam gitunya. Nah gitu. Pada jauh mah jauh ti bandara mohon ke Singapura misalnya, ya mah misal. Insyaallah kira aya pembahasan khusus ngeunaan ieu nya. Margi di urang aya anu masih keneh dina hal ieu teh masih cangcaya gitu, mah nya cenah jarak sakitu gitu. Jadi masih nganggo perasaan.
Terus nu salajengna nu kalima rukhsah at-tanafu raqibannya ngalaksanakeun salat sunat bari nganggo kendaraan. Nabi ngalaksanakeun salat sunat teh bari numpak onta henteu lungsur tina ontana, upami nu wajib lungsur heula. Atanapi atanafulu masian salat sunat bari mapah gitu. Atanapi alfitru kalbat, alfitru non fitru teh buka saum ku sabab sapar. Jadi sakali deui Bu, buka saum ku sabab sapar teh henteu berbicara ripuh jeung henteu na. Justru ku sapar teh jadi rukhsah gitu. Tayalah sekilas gambarannya hal-hal anu nyababkeun munculna rukhsah. Upami ngusap kana dua sapatu ieu teh penyebab rukhsahna naon? As-safarnya menuju aya di perjalanan. Sakali deui insyaallah engke bab eta jarak kenging jamak qasar dina safar sakumaha jarakna, termasuk pengindan perbedaan pendapat di antawis para ulama. Ngarurang tiasa kagambarnya. Sakapeula sakitu hadisna mah teu acan nya. Lembe dina muqaddimahna lah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.